Nini Paraji. Aya nu masih emut ka Nini Paraji. Paraji pilar kesehatan rejeng benteng budaya. Paraji mangrupa istilah sejen tina dukun anak. Istilah paraji asalna tina kecap purah jeung jiji. Numutkeun kamus bahasa Sunda purah hartina tukang, sedengkeun jiji hartina barang kotor. Numutkeun kamus bahasa Sunda paraji mangrupakeun istilah keur indung beurang anu ngabogaan harti indung anu pangheulana nampak urang ti alam poe ka alam caang atawa alam beurang. Paraji umumna ngabogaan ciri-ciri kaum istri anu geus kolot, umumna masyarakat biasa, umumna teu sakola atawa buta huruf. Tujuan utamana jadi paraji lain saukur neangan materi, tapi silih tulungan sasama makhluk. Paraji oge mangrupa tokoh anu berpengaruh di kalangan masyarakat, salian ti ahli farmasi tradisional saperti nyieun jajamu tina bahan dangdaunan, jeung bebetian paraji salah sahiji bagian tina panclegna benteng budaya Sunda. Sabab ihwal kapamalian, jampe, jangjawokan, asihan, ajian, sarta jenis mantra Sunda sejena. Ironisna jarang aya nu memperhatoskeun nasib paraji, utamana ngeunaan kasejahteraanana. Tah zaman kiwari paraji kariwaasna. Mudah-mudahan Nini Paraji anu baheula kantos nulungan urang ka alam dunya sing diwelas ku kersaning Gusti anu Maha Suci.